Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan orang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui sareng Ibu Asri Puspita, pembimbing literasi di SDN Kulalet 2, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Dina sasi ieu lek sambedas ngagaduhan tantangan nyaeta ngawih pupuk. Hidup atos apal karena jumlah pupuh. Jumlah pupuh sadayana aya 17. Jenisna aya sekar alit sareng sekar ageng. Tah di dieu urang langsung wae cobian nembangkeun hiji pupuh tina 17 pupuh nyaeta pupuh pucung. Wilujeng ngadangukeun. Hayu batur kekembangan urang urus sisi pakarangan mi HP cebor kucai. Mun geus jadi kembangna endah kacida. Hayu batur urang pepelakan ngurus ulah caliweura digemuk bisi teu jadi. Mun sirungan urang teh bungah kacida. Utamana mun rek keuyeung ngukut manuk nu alus buluna sora ngoncrak mah geus pasti. Cangkurileung galatik anis jeung manyar. Aya deui ngaran rupa-rupa manuk nu sohor kacida ekek piit jeung japati. Mun resep mah bisa wae dipiara. Cekap sakieu bae anu tiasa kapihatur. Hapunten bilih ibu aya saur nu teu kaukur atanapi aya kecap anu kirang dina larapna. Nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.